soal wawacan. Contohnya, tamat nulad wawacan nengganis. Poe Sabtu nuju jam 11. Geus deket ka tengah poe tanggal 8 likur. Silih mulud Rabiul Akhir nalika tahun Hijriah 1302 tahun nu lumampah. Jeung marengan 14 Februari 85. Milik kana wacana di luhur kaasup kana struktur wawacan naon? A. Manggala sastra, B. Kelofon, C. Eusi, D. Alofon, E. Narasi. Pertanyaanana, wacana di luhur kaasup kana struktur wawacan naon? Hidup kedah apal heula. Ai struktur wawacan teh kabagi jadi 3. Naon wae? Nu kahiji aya manggala sastra atawa alofon, nu kadua aya eusi, nu katilu aya kalofon. Ya, berarti di dieu tos sanes kana struktur wawacan di luhur. Margi teu aya bagian narasi. Urang tinggal milih mana antara A, B, C atawa D. Tah, di dieu dina 3 struktur wawacan manggala sastra mah eusina mangrupa sanduk-sanduk menta izin kanu maha kawasa. Nu kadua aya eusi. Lamun eusi mah nyaritakeun inti carita dina eta wawacan. Biasana mangrupa dialog atawa nyebut-nyebut ngaran tokoh nu aya dina eta wawacan. Teras anu bagian kalofon mah ieu eusina mangrupa titi mangsa atawa tanggal ditulis atawa disalina eta wawacan. Jeung oge eusina menta hampura saumpama aya kasalahan nya dina nulis atawa dina nyalin eta wawacan. Tah dumasar kana 3 ieu urang tiasa katiten. Kira-kira mana nu kaasup kana struktur wawacan? Jawabanna nyaeta B. Kalofon. Kulantaran dina teks di luhur di dieu aya nyebatkeun titi mangsa. Poe Sabtu eta kan geus nyebutkeun ngaran poe nya jam 11 tanggalna 8 likur silih mulud Rabiul Akhir nya atawa marengan 14 Februari 85. Lamun nyebut-nyebut tanggal kieu tos tiasa kasimpulkeun ieu kaasup kana struktur kalofon. Gampilnya. Salajengna masih soal wawacan, titenan ieu rumpaka. Sejak nyaba ngalalana, ngitung lembur ngajajah milangkori. Henteu puguh nu dijugjug balik paman sadaya. Nu ti mana tiluan semura rusuh. Lurah bega ngawalonan. Aing ngaran Jayapati. Nilik kana patokan guru lagu jeung guru wilangana, rumpaka di luhur ditulis make patokan pupuh A. Sinom, B. Pangkur, C. Durma, D. Kinanti, E. Asmarandana. Jadi pertanyaanana patokan naon anu digunakeun dina rumpaka di luhur. Nah, pikeun ngajawab ieu hidup kedah apalnya, kedah tiasa ngetang guru lagu jeung guru wilangan. Kumaha cara ngetangna? Nu kahiji urang etang heula guru wilanganna. Sakumaha urang uninga guru wilangan nyaeta jumlah engang dina unggal pada lisan. Di dieu aya sabaraha pada lisan? Aya 7 pada lisan. Tah ayeuna urang etang hiji-hijinya. Sejak nyaba ngalalana sabaraha jumlahna?
Pada lisan kahiji aya 8 engang. Nu kadua ngitung lembur ngajajah milang kori 11. Ras anu katilu henteu puguh nu di jug sabaraha 8. Balik paman sadaya sabaraha jumlahna 7. Nu timana tiluan semu rarusuh sabaraha 12. Lurah begal ngawalonan 8. Nu pamungkas coba dietang. Leres aya 8. Tak ieu nya nu disebat guru wilangan. Ayeuna urang ngetang guru lagu. Guru lagu nyaeta sora vokal dina tungtung pada lisan. Jadi tinggalina sora vokal. Nu kahiji seja nyaba ngalalana pangtungtungna a kaasup kana sora vokal. Jadi guru laguna a. Nu kadua nyeta i. Anu katilu pangtungtungna sorana g. G kaasup teu kana sora vokal. Teu kaasup kulantaran g mah kaasupna konsonan. Payeuneun g aya huruf u. U kaasup teu kana sora vokal. Kaasup. Jadi pada lisan katilu guru laguna u. Nu kaopat a. Nu kalima sok sanaos h pangtungtungna tapi tingali payeuneun h nyeta u. U kaasup kana sora vokal. Terus nu kagenep a. Anu katujuh nyeta i. Tajanten guru lagu sareng guru wilangan dina rumpah kadiluhur 8a 11i 8u 7a 12u sareng 8a tur 8i. Mana kira-kira dina option di handap anu miboga patokan saperti duluhur? Lamun sinom kumaha patokanana? Sinoma patokanana nyaeta 8a 8i 8a 8i 7i 8u 7a 8i. Lamun pangkur 8a 11i 8u 7a 12u 8a 8i. Sami teu kira-kira tah nu pangkur? Asa saminya. Tah berarti rumpah kadiluhur ngagunakeun patokan guru lagu jeung guru wilangan dina pupuh pangkur. Jawabanna nyaeta B. Kitunya tiasa dipikir hartos. Tah ayeuna di dieu aya soal titenan ieu rumpaka laju lampah Panji Wulung diiring ku Jayapati. Kijanggali Kijanggala jeung baturna Jayapati. Ngaran Ki Kebo Manggala kalima Kebo Rarangin. Nilih kana patokan guru lagu jeung guru wilanganna. Rumpah kadiluhur ditulis make patokan pupuh. Tah kanggo soal anu ieu pek cobi ku hidep di waler naon anu jadi jawabanana. Hidep komennya dina kolom komentar di handap. Pamitiasa pasihan terang kunaon alasan hidep milih option eta. Kanggo waleranana kusim kuring baris di pedar dina video salajengna. Oke, ulah hilap di like,
subscribe, tur di share upami video ieu ku hidup dianggap mere manfaat. Oke, cukup dugi ka ayeuna heula kanggo pembahasan soal ngeunaan wawacan. Hatur nuhun.